Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, patepang deui sareng kuring Revalina dina acara Kilas Warta. Sejak kasanggakeun dina pindangan warta ku basa Sunda. Warta nu baris dipindangkeun nyaeta masalah penanggulangan COVID-19 di Desa Cipaku. Pikeun informasi salajengna nyanggakeun warta salengkepna. Virus ieu mimitina datang ti kota Wuhan, nyaeta Cina. Ngawitan ti akhir tahun 2018 dugi ka ayeuna di Indonesia pasien COVID tos ngahontal angka jutaan jalma. Kitu oge di Desa Cipaku geus loba anu kataranjang. Dina masa pandemi ieu lain hal anu babari sangkan ngananggulangan virus COVID-19. Loba hambatan anu datang salah sahijina anu kajadian di Desa Cipaku. Masih kena loba masyarakat anu kurang kasadaran jeung pamahaman ngeunaan vaksinasi. Padahal loba masyarakat anu tos kajangkit virus COVID-19 ieu. Tina hambatan eta, Bapak Deni sareng Bapak Asep salaku Satgas Covid di Desa Cipaku ngalakukeun sababaraha hal kanggo nuntaskeun masalah eta. Anu lambat laun mulai dibantu ku kasadaran masyarakat sangkan gotong royong dina ngananggulangan pandemi ieu. Pernah aya masyarakat anu terjangkit? Di Desa Cipaku bukan pernah, lebih banyak sekali yang terjangkit dari awal puncak pandemi, terutama dari bulan Januari 2021 sampai puncaknya bulan Agustus 2021. Banyak dari Desa Cipaku yang terjangkit positif COVID-19. Kita sebagai Satgas bersama Pemirsa dan Pak Kades serta satuan gugus tugas COVID-19 Desa Cipaku dari mulai kita melaksanakan tracing, terus kita mengadakan kunjungan kepada warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, dan setelah selesai kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lainnya supaya tidak menjangkit wabah virus COVID-19. Apabila masyarakat mendukung pada warga yang sedang tertular, mereka bahu-bahu membantu warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri sehingga menambah beban moral dan semangat untuk sembuh mereka yang terpapar COVID-19. Saya dengan tugas dari Cipaku untuk kepada masyarakat agar terapkan prokes kesehatan, contoh memakai masker, cuci tangan dalam air mengalir, hindari kerumunan, dan sementara waktu jangan dulu pergi keluar kota. Kukituna, penanggulangan COVID di Desa Cipaku teh kasebut saya pisan. Sareng Desa Cipaku teh nyaeta desa anu tangguh kusabab pamarentahna anu sigap jeung tegas. Mung sakitu nu kapihatur, simkuring Febrianti Grixer News ngalaporkeun. Pamirsa, Kilas Warta dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Simkuring Revalina sejak amin mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.